Nah, nyi Iteng teh di dieu geuningan di kerja tangan tadi teh. Nah, ieu pamajikan orang teh geus jadi naon deui, geus teu puguh rupa ieu jelema teh. Aduh, ieu mah saking ku balangsak menhirup loba pikiran. Jadi kus nu gelo pamajikan teh danganan teh geus teu puguh kitu. Geus kayak di naon dia. Hei, nyi. Naon aduh meni reuas uing. Ari nyanyi teh keur naon di dieu? Keur naon nyi? Keur diuk we biasa. Ari nyai di tadi teh ku akang teh di tangan, titah nyangu. Di apaan tadi teh nyata? Ari ieu teh dangdan gaya naon geus rupa-rupa deui ari maneh. Ieu teh cenah mah India cenah ieu. India. Geus rupa-rupa ingin nyi Iteng teh ieu mah aduh. Ieu teh geus dina judul geus teu puguh judul oge si kabayan jeung nyi Iteng, tapi itu kaluar tina alur cerita teh. Oh gitu. Bingung. Ini eta kumaha kartunya geus. Geus jadi kamari geus jadi ala Korea enak. Gaya India tapi geulis euy nu enak mah. Tambah geulis jeung pamajikan teh tambah cinta we akang Aduh, sok kitu. Ari bieu keur ngahayal naon atuh make Ieu teh ngalamun. hayal uing teh diitip jeung akang teh kitu tah. Pupuihan ngeunaan. Oh. India pokona. Oh, nyanyi India. Naon nyanyina atuh? Nyanyina teh Komko Julalo nih. Komko Julalo. Di jeri lalit merenang nyai mah. Komko Julalo di rupa-rupa wae. Anu saharukan teh ngeunaan. Lain eta make up ti saha atuh boga make up alus kitu. Tadi teh aya anu baju ti saha di. Tadi teh aya anu mere nginyem ieu teh. Ti saha? Di batur. Aing mah ripuh boga pamajikan teh ieu mah kos setengah nu gelo pamajikan teh. Hayang naon atuh nyai teh coba ngomong sing bener. Hayang sawah, hayang duit. Pan sawah geus dibere kamari ku ambu jeung ku abah di kamaraskeun. Apaan dijualan ning bea. Oh, udah diberikan tangan naon atuh duit teh. Ripuh nyi aduh hirup teh. Cenah teh nyi hirup teh zaman keur susah. Kabehana teh na teh keur zaman corona nyi. Tah lamun enak bisa non bisa nabung merenang rasa hirup mentakan enak nyai tosok macam-macam tosok lo bating dangdan untuk pugu-pugu amit temeakeun duit nya eta teh kumaha atunya uing jadi bingung aduh itu nyi teh kumaha atuh hirup ke mana atuh da si Ambu uning geus sabaraha poe eueuh ting ka mana kacelak si Ambu teh deui stop
Nyai, begitu akang lihat dan begitu akang telak-telak, ternyata bengetnya itu meskipun dipakai bedak rangsak nih. Ruahna Naon kitu? rangsak ini buduk nih. Oh, buduk. Aduh, tong buduk atuh keuing. Naon atuh? Naonnya? Nyai, semakin hari semakin akang tingali yang sedotan teh nyai teh gelis gini. Gitu. Heeh. Terus ayeuna teh kudu kumaha atuh nya Akang teh sedih. Nya teh kudu kumaha atuh hirup teh. Dia mah kudu nyanyi. Nyanyi naon atuh? Nyai akang boga nyanyi. Judulnya Kumaha tah? kieu. Nyai gelis akang cinta nyai. Nyai geus terkenal ke akhirat. Bahkan malaikat genges nyebutkeun ngaran nyai di ditu arek diasupkeun Kana naon asupkeun? ka neraka. Aduh, cilaka 12 ka neraka. Ieu menang minyeuman di kabatu loba hisabeun. Aduh, cilaka. Ripuh Heeh. aing Wih, mah geura boga nyanyi. nah sok Aduh, akang entong sok kitu. Da nyai oge teu satuju malaikat moal nyabut ka jalma nu hirup samemeh boga kahayang kudu dilaksanakeun samemeh dicabuti kudu dilaksanakeun heula cek malaikat ge moal pati-pati nyabut sehingga budak eta cenah can kapihayang kitu mus neka dus naon dicabut oh malaikat jadi lamun geus dibere kahayangna geus dibere rezekina kakara dicabut gitu. istiak kitu tah. Oh nyi Hah? arek nanya kang ya ka nyai Kumaha nanya naon hari nyai dia mah masakan ieu mah teh can nyangu acana naon ge encan dan dari gula nyamu. Aduh, biar pusing. Aduh, nyeri bibir jontor. Belebuk. bibir pintu mer Nyitan. Aduh. Aduh. Iya mah. Kebalik. Ya, aduh, tahu sang batu. Aduh. Aduh, mah. Aduh, ini belakang. Ada kawan. Baik.